Ya orang mau pati-pati daek ngajual sapu ya mesin sapu ya dekil kieu butut goreng patut tapi ieu hasiatna edan ieu ti Pakistan orang ieu menangna. Terus aing nanya ieu hasiatna naon ieu sapu ieu? Ieu hasiatna kumaha kereteg hate sorangan misalkan hate sorangan hayang ka awewe ieu sapu ieu bisa ngabulkeun ieu ka awewe. Kenal lagi. Cing cilipit, cing celepot. Cing cilipit, cing celepot. Aduh anjing lah ya kayak kalau dicarikan kieu goblok. Sapu sapu. Sapu. Sapuna sapu sapu. Sapu. Menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu, aku rindu. Tinggal rinah ini teh, di bare awak maroriang kita, kayak nanti diurutan, dipencetan, gitu geningan, awewe nu geus, gitu nanti geningan, usapan. Dilus-lus, aduh anjing kabayang bagjana aing meureun ieu lamun kitu. Ira teuing boga pamajikan dua aing. Aing ngimpi mah kajenteng atuh anjing cita-cita mah teh temada. Cita-cita sesuganan we mama nawian. Dimanapun ada bayanganmu, di semua waktu pun ada bayangmu. Kekasih anjing kuat kadina HP ieu awewe. Anjing awewe nu kumaha we ge aya ieu dina HP ku aing 3 tadi ku aing di deuleu ieu. Anu badag handap nu badag luhur nu rupa-rupa. Tak jangar kana huluna ieu geus nu kieu teh. Dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktu. Sapu. Aduh, sapu. Le. Siapa mau sapu jeung naon eta? Jang naon aing dagang sapu enak le. Aduh. Siapa masuk segala wae dagang sapu di sapu naon? Ieu mah sapu ajaib le. Mahal ieu mah urang menang nagenan ti Pakistan ieu mah. Lah sapu kieu patut anjing ieu mah. Sapu naon ieu? Jebari geus pararotong ai maneh. Ulah sok ditempo ayeuna ieu sapuna peda kiriwil jiga kieu, dekil jiga kieu tempona hasiatna ieu sapu. Hasiat naon atuh? Piragenan sapu mah piragenan anjing pirageun nyapu jeung sasapu. Naon hasiatna? Tah, naon bedana? Eta anu teu apal sorangan. Iya orang mau pati-pati daek ngajual sapu ieu mesin sapu ieu dekil kieu butut goreng patut tapi ieu hasiatna edan ieu ti Pakistan orang ieu menangna. Terus aing nanya ieu hasiatna naon ieu sapu ieu? Ieu hasiatna kumaha kereteg hate sorangan misalkan hate sorangan hayang ka awewe ieu sapu ieu bisa ngabulkeun ieu ka awewe. Manya ayeuna hayang ka awewe ujug-ujug sareatna ieu sapu naon maksudna anjing? Tah nu kieu ibaratkeun ayeuna batu ali. Menyetina batu ali iya tina sapu iya sapu ti Pakistan batur ge pada hayang iya orang tinggal hiji-hiji na kamarin nu geus meuli ti urangnya anu hayang karanda beunghar itu randana ayeuna di Arab Saudi ditransfer unggal bulan pamajikan aya 4 aya nu hiji di Arab nu kadua di Turki nu di Jepang. Terus cara makena kumaha ieu? Cara makena mah gampang nu kieu mah teu kudu ayeuna urang dipapake sasapu kitu teuneun ieu mah di imah. Tanda di imah golerkeun. Tondon di imah lamun aya awewe babukeun gitu. Jadi keng muda gawewena. Anu kitu mah geus teu aneh eta mah lain cara jitu. Yo, ieu sapu tondon di imah nya ku sorangan teh. Teu kudu dikukumaha golerkeun ieu geus ngabaju jeung diri sorangan lamun geus dibere mahar. Terus sabaraha duit eta? Aing da bingung we ka babaturan teh sabenerna mah ieu nu geus ngantri sapu urang teh tadina mah kabeh ditu ngan poe sorangan ulang-ulang di dia jiga nu keur aya problem gitu ku urang teh. Aing keur ngadeukeutan rangga anjing.
tuh nya cepurangan sapu ieu mah bisa Randana nebak. beunghar. Halus atuh tadi mana? Anjing coban padana. Alah. Geus moal aya 2 pokona mah aing eta randa eta mah. Aing keur kasemsem ku randa eta mah aing. Tah aing kumaha carana hayang bisa menang randa eta? Enggak eta sorangan menang ti mana eta anda? Alah itu kudu nyaho itu sia mah eta mah urusan aing. Geus kieu bae aya nama ieu sapu berarti ngajodo jeung sorangan apaleun urang ti ditu ku kurilingan tepina ka dieu aya sorangan ieu sapu ku urang dibikeun ka sorangan. Ka baturnya ku urang jadi ditawarkeun 2 juta. Anjing. Terus mun ka aing sabaraha? Ka sorangan mah cukup ku duit 300.000. Aduh nah sia mah mota-mota teuing eta sapu kitu patut anjing mah 300.000. Di pasar ge paling ge 30.000 atuh sia. Nah, nu kieu nu teu apaleun di pasarna masing alus kena 300.000. Nya lain laos berapa? 30.000 kan hasiatna naon atuh ukur jang micenan runta bari jeung ku kokod urang-urang keneh. Ieu mah beda, Kipli beda. Ya aing kumaha tuh aing hayang randa eta euy. Gampang cek urang ge ieu bere mahar ieu sapu ieu 300.000 hargana. Ngan omat ulah bebeja ka batur da urang jarang menang barang ieu ti Pakistan ieu pe. Ieu ti Pakistan ieu. Saing ku aing dibitan lah. Ya heuh atuh sok duitan ku sorang engke ajaran. Ieu erek di dieu ge nya. Ke tapi kudu geus eueuh urang da ieu masih kena empuna urang pan ieu mah. Tapi aing teu boga duit atuh dianjukkeun heula ku aing. Ke lamun misalkeun manjur da karek ku aing dibayar. Lamun dianjuk mah aing wayahna euy meureun ti moal bisa dianjuk mah. Aduh nah sia teh meuli kabina-bina teh misalnya batalin ka babaturan atuh. Teu boga duit cash meureunnya. Teu boga. Geus kieu wae ayeuna mah ya plinya. Da ayeuna mah geus zamanna geus zaman internet ieu. Geus we transfer kana rekening urang sok ayeuna transferkeun 300.000 ieu mah teu meunang dianjuk lamun dianjuk khasiatna bakal berkurang. Engke angger we nyalakeun ka urang. Naon cenah aing meuli sapu teh si jiwang nanahaonan ieu. Atuh lah 300.000 teh atuh 100 we geus. Cir dulu 100 ieu perjuangan lamun ka Pakistan sorangan kumaha. Coba ayeuna si randa eta beunghar meuleuy. Pan beunghar lah aing teh keur kasem-sem itu ku randa eta teh. Beunghar baheno engke sorangan meunang eta. Ditransfer anjing cieu 100 geus 100. Embung aing 100 mah sorangan ayeuna mesin beungeut jiga kieu ya nya. Tiga tempe ieu tempe buruk. Ini anjing sia. Nya misalkeun na kitu ieu mah atuh buruk kene beungeut sia koplok daripada beungeut aing mah. Beung aing beungeut jiga tempe buruk sia jiga naon? Dage buruk sia mah tah beungeut sia mah. Sok itu cek urang eta mah perumpamaan Kipli tong sapoho naik darah aing mah teu ngarti mana mah ujug-ujug kitu yo. Ieu mah perumpamaan ke sorangan beungeut siga tempe buruk ogenan katempo ku si janda eta alabatan Arjuna. Wah atuh lah mahal-mahal teuing atuh sia teh meuli mota-mota teuing atuh ih. Eta geus menang diskon tadi urang geus bebeja 2 juta. Yo, Kipli. Erek moal ieu teh. Ulah mahal-mahal teuing atuh sia teh meuli mota atuh anjing teh. Aing mah. Terus aing moal mah kaburu ku batur manjakal maneh teh. Ka mana sia? Nya aku aing ti ka baturkeun. Kadi. Hadieu. Kumaha erek moal? Atuh sia teh sabar heula atuh sia teh atuh kabina-bina teuing goblok teh. Lain masalah sabar ku sabaran ngaranna ge keur usaha waktu sajam 2 jam geuna. Gua atuh nawar atuh saeutik mah aing mereka bina-bina teh atuh mereka motas sia teh nawar menit najis atuh sia teh. Teu bisa Kipli nawar ieu teu bisa nawar ieu mah. Pancen hayang randa baheno eta jeba beunghar. Sorangan ke mubonangan. Sabaraha ieu jadina? 300.000 teu bisa ditawar. Aing mah sok transferkeun ka rekening urang kamari tah. Masih jiwang sengkret kan apal ieu meureun Aing transfer ayeuna ya. Heuh sok mangpeung aya. Aing mah Tapi ieu manjur moal. manjur ke ajaran peuting. Awas Atawa ulah teuing peuting ketang peuting malila teuing. Engke urang geus tadi itu dampuna ayeuna mah urang keneh mun geus dimaharan jadi nu sorangan sok ke ajaran. Aing transfer. Tah transferkeun tah. Yang gelo-gelo ku aing si Wadul. Oh geus aya tah. Nuhunnya pe. Wah. Yap, Awas aing lamun teu manjur teh sia. Teu kudu make nanaon ieu mah tinggal dikipit-kipit, dikikieu tah. Bejakeun ngaran randana. Tah, kitu kitu. Yap, urang balik heula nya. Begitu mah ku aing anjing mau dipuli ku aing teh. Tapi da aing teh penasaran. Aduh nah aing kumaha ieu cara makena? Li, Tuh, tah untuk sia datang deui. Ieu cara makena kumaha kunyuk? apaan heuh aing poho tadi mantrana can dibikeun. Kumaha ieu ngomong eta mantrana? Ieu mantrana nya, ieu teh bari dikikieu ye. Dikikieu nya. Cing cilipit cing celepot. Cing cilipit cing celepot. Cing cilipit cing celepot. Mangka welas mangka asik.
geus sakitu tah cing cilipit cing cilepot na 3 kali bejakeun we ngaranna bejakeun ngaran awena pancing cilipit teh sing cicing dinu nyempit ting cilepot sing nyepot namun geus papanggih itu oh boleh kitu tah sok ke ajarannya ku aing usuk ajaran ayeuna heeh siapnya bener moal ieu mudah-mudahan we ku aing telepon ku aing ayeuna cing sama make telepon ku aing dikeun heula ieu cing cilipit cing celepot cing cilipit cing celepot cing cilipit cing celepot mangka welas mangka awasi non mangka welas mangka asih Neng Jamilah anu gelis anu randa anu tipalih ditu sing mangka welas mangka asih wah awas ku aing telepon ku aing diajak ketemuan ayeuna Neng Jamilah angkat halo assalamualaikum mohon هؤلاء المجرمون البلا قلب البلا رحمة الذين لا يفكرون أبدا الفقراء والمساكين البشعون السامون anjing ya kain kalau dicarikan kieu goblok anjing ku aing ditelepon ku aing si jiwong anjing nah iya aing kalau dicarikan kieu ku awewena nelpon aja ku aing carekan si jiwong anjing Kipri nelpon aduh aing mah ya wadot teuing penting mah sebarang duit aing tadi asupan rekening blokir kayaknya duh si anjing kalau diblokir sina nomor aing kieu cara nama kudu dipapai ku aing anjing awas kunyuk aing anjing diparanan si anjing balik aing Anjay.